Teh tujuh Narawon. Ieu teh kampung kampung naon teh ieu teh? Cihanyawar, desa Kecamatan Cikajang. Nu nikah teh saha ieu teh? Saha? Nyendamina saha? Leli Aulia. Teh Leli masih wargi keneh nya. Ieu berarti masih saudara-saudarana. Ieu sareng teh saya teh. Doana heula atuh kangge panganten, kangge Teh Leli. Mudah-mudahan janten keluarga anu sakinah mawadah warohmah lancar selalu nya teh nya. Ka kengengkeun ka orang mana ya teh? Simpang. Oh, Cikandang. Oh, Cihideung Cikandang. Oh, sami-sami Cihideung. Berarti ya teh masih nunggu pengantin pria nya tehnya. Tayunya anak naon teh? Anak bunga tuh kangge ke pengalungan nya tehnya. Iya, teteh matos keluarga. Tos batian. Alhamdulillah. Tos seueur. Dukan nu ieu teh tos baratian teh can. Oh teh acan. Sareng teteh saya Silpi. Wargina keneh. Sakola keneh nya ieu mah kelas sabaraha? Oh SMA di mana? Oh di Gerawas, tebihnya lumayan atuh. 7 libur eta mah. Pami ieu sareng teh saya. Masih sekolah di Gerawas. Oh di mana? Oh. Itu pami itu. Namanya saya teh. Teh Eva. Sekolah di mana? Potongan. Hah, Potongan teh mana? Oh, Palitongo. Teh turun teh. Maranga panganten mah dilebat pangantennya. Sobat ya. Iya. Pengantin teh di mana? Dilbat pengantin. Oh, Tacan. Oh, mana pengantin? Iya. Iya pengantin penginten. Pengantin. Iya, pengantin bari. Berarti ya teh sareng Bapak Wali pengintennya. Nu ka saberiji Pak ieu teh Pak? Lumayan. Nu lumayan, alhamdulillah atunya kaning saberiji deui. Oh berarti 2 putra. Pamegat tuh kedua. Istri deui. Alhamdulillah atunya bakal cepat istri deui Pak. Sareng bapak saya teh Pak. Pak Ahmad bade nikahkeun di kampung Cihanyawar banyak. Doanya Pak kangge putra sing lancar namanya. Sadayana sing lancar, langgeng, panjang diodona, ageng milikna nya banyak. Pak turun Pak. Tacan beres nuju naon itu teh. Cik kurang taong heula. Sobat. Iya. Mana pengantin teh? Oh di dieu. Sanes ieu pengantin. Oh sanes. Oh atas gaduh. Pengantin. Oh iya, aduh, ini lucu Dedek, dadah heula. Dadah. Sobat kita lihat ke ruang make up. Tuh, tas beres geningannya pengantin. Ih, pengantin teh nu mana? Iya. Nu ieu. Aduh, pengantin baru. Teteh sehat. Alhamdulillah, semililis lihat. Mojang Garut udah kieu tuh.
Ke orang mana teh? Simpang Taraju tuh bos iya nya. Simpang Taraju mah bos kentang. Bos wortel itu mah. Oh bener mana teh? Ketemu di mana teh sarang bebende di HP sabaraha lami lami gedenya sok ka mana wae mun apel kepo harapan atuh teh harapan semoga keluarga kita pada keluarga. Amin lancarnya teh Seur Putra 2 cekap. oh 2 cekap oh SNI oke operasi sebenarnya teh ieu panganten di sebenarnya topat wah bagus atuh teh bekian sobat nih dia ya ratu kita nih yang sudah di make over oleh Laila makeup artis ya. Alhamdulillah sudah beres. Sekarang tinggal nunggu apa teh? Nunggu pengantinnya. Nunggu beb saha ieu. Beb. Segitu aduh. Teh tas lami teh. Gelis lah. Teteh. Terus alhamdulillahnya tesnya karena wanita itu diciptakan dengan kecantikan gitu. Kalau laki-laki dengan kegagahan. Teh dadah lah. Nah ini sobat ada domba Garut. Jang. Nah sobat ini adalah hantaran dari Cikandang, ada domba Garut. Set. Iya sobat ya. Alhamdulillah bisa turun. Siapa mana? Oh, kait tengah tanduknya, kait ke tanduknya Pak. Pak, sehat Pak? Alhamdulillah. Ini dari Cikandang ya Pak nya? Dari Cibulu. Oh Cibulu. Ini domba asli. Cibulu asli lah, ini domba Garut tipenya. Nah, sobat nih, yang mau tahu nih. Oh domba Cibulu, kan terkenal itu domba Garut ya. Itu domba Garut sok dilombakeun ya Pak nya? Oh jelas. Wah, tapi punciteun atau kumaha? Terserah. Oh terserah. Anu gaduh hajat. Anu gaduh hajat bari puncit bari piara. Bade dikukut mah. Bade dikukut. Ieu mah di pihak pemegat mau selepas. Oh terselepas, tapi ini Pak lumayan Pak ini mah jigana domba lomba. Domba lomba. Tuh, tanukna gitu. Sobat ya, nih. Berarti nu nikah teh masih saudara Pak? Masih saudara. Dengan sareng bapak saya teh? Sareng Bapak Aos. Bapak Aos, doana Pak, kayak pengantin Pak. Ya sing sakinah mawadah warahmah lah. Sing lancar ya. Turun Pak. Nah, ya apa sih saudara lakinya? Masih di Cibulu. Wah, hebat. Nah, serengah saya teh. Adian ya, saya full bed anu nyanak domba. Domba Garut tuh, sobat ya. Tuh. Orang ninggal deh ka ditu ya. Nah. Sobat ya, kita lihat sini sobat. Ya. Domba Garut, ya, domba Garut. Tuh, sobat yang tinggal tadi sobatnya, kayak non-way yuk. Oh, nyanak ieu lomari. Ibu nyanak naon Ibu? Oh, nyanak ini naon ieu teh? Kecantikan. Nu nikah teh masih wargi. Doana tuh. Kange gitu. Sing lancar aja gitu. Sobat nih juga nih mojang-mojang dari Cikandang. Teh nyanak naon teh? Aduh, apa itu? Naon ieu teh? Aduh, bahaya. Teh doana teh kangge panganten teh.
Mudah-mudahan samawa sakitu mun mangga. Tuh, tinggal di kadinya. Naon wae ini sobat ya. Anak naon ibu? Acuk. Seueur tuh. Seueur sana kana aya cau. Cau naon ieu Pak? Ageung kieu Pak. Ninggal ala ageung kieu cau lumut. Ageung tuh. Sobat ya, ada kasur. Cauna seueur tuh sobat. Lauk itu mah lauk. Doana tuh kayak pengantin. Tiris aja. Tuh sobatnya ini keluarga dari rombongan pria ya dengan hantaran yang khas nih banyak. Ini tegerengseng, latel, sosodok minyak ya ayah lah. Perangkat rumah tangga. Selamat ya. Bu doa anak kayak pengantin. Ya, selamat. Mudah-mudahan Lancar ya Bu ya. Iya. Pak sehat. Nyanak cau iya ya mah cau detok Pak ya mah. Gede dan montok. Buat ya. Domba ya. Semangat ayo. Sallallahu alaihi wasallam. Hadratul Kiram, para anu orantos dilihatkan di tempatan Shalli wa sallim wa barik alaihi sallallahu. Nunduk lebat cepeng heula pahandapna tahan yo sungkem tahan kap bapa Mama majang. Enggak, saling salah silaturahmi satu sama lain. Salim. Yo, satu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dan juga Ibu
khususnya Ibu Ustazah Titis yang telah melantunkan sholawat menyambut kedatangan dari rombongan calon mempelai pria. Untuk itu kami persilakan. Deg-degan, tegang nggak? Tegang? Mana anu tegang? Mana anu tegang? Dua-duanya. Berarti dari tim mana artinya? Cikanang, tim mana? Cihidung. Oh, Rahong. Pami ieu mah SD kahana pengintinya. Naya Sasak kalebet. Tebih-tebihnya ti ditu ka dieunya. Emang di situ teh aya istri itu. Tidak namina ge jodohnya bisa. Tabu sabarati di situ, Bu? 7 masih siangnya, udah masih ka bujen kene. Tetebih teuing lah sakitu mah. Tuh ya ge tos mulai ngahulang itu pikiran awal. Pikiran akad. Aduh, pikiran akad. Jadiin mana? Barisan keluarga, keboda. Pada yang lewat siap. Dikabulkan. Hari batu besok huyong siang dapat di setting dalam kode signer dan mohon izin Bapak dan juga Ibu yang ingin mendokumentasikan kami persilakan, namun untuk dapat duduk di tempatnya masing-masing. Untuk itu Bapak dan juga Ibu mohon izin kita akan menghadirkan calon mempelai wanita terlebih dahulu. Namun sebelum itu AA boleh berdiri terlebih dahulu, boleh berdiri maju ke sebelah sini, naik ke atas panggung dulu Kak, panggung pelaminan naik. Masya Allah luar biasa. AA si Neng hoyong dihadirkan, namun hoyong dipanggil helaku AA. Boleh AA dipanggilnya sama AA dengan panggilan kesayangan? Iya. Boleh AA. Diwakilan sahur nate ya. Mangga. Tadina dibalik dia ya, tadina dibalik dia heula. Ya. Hayang diwakilan ninggalna ka bali ditu, bayana ka bali ditu. Tah, gitu. Hayang diwakilan cenah ku teteh. Neng sayang, bolehkah keluar? Izinkan AA untuk melihatmu sebelum kita melaksanakan akad nikah. Didampingi oleh para sahabat tercinta dengan mengenakan gaun dan balutan makeup artis persembahan dari Laila Wedding Gallery. Ini dia Laili Aulia. Sebentar lagi akan segera dipersunting oleh seorang jejaka pilihan tercinta bernama Jaka. Jejaka kelahiran Garut 1 April tahun 2001, merupakan putri bungsu dari Bapak Dang dan Ibu EM. Maha suci Allah yang telah menghamparkan ijab kabul, didampingi oleh sahabat tercinta, oleh saudara tercinta. Ini dia Laili Aulia. Siap untuk melihat calon istrinya? Siap, jangan dulu berbalik. Boleh mundur dulu 1 langkah ke belakang, jangan dulu berbalik, cukup. Bapak Ibu bersama-sama kita saksikan kisah cinta kedua mempelai hari ini. Siap-siap dalam hitungan 3, boleh dibantu Bapak dan juga Ibu untuk berhitung 1, 2, 3. Silakan AA boleh berbalik ke belakang. Masya Allah. AA lihat dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki, benar ini calon istrinya? Cantik cantik. Namun lihat di samping kiri kanan dari calon istri AA ada saudara tercinta, orang yang selalu ada untuknya. Sebelum AA bertemu dan melaksanakan akad nikah, ada hal yang ingin disampaikan oleh saudara tercinta untuk AA. Didengarkan ya.
dijaga, dicintai, disayangi. Ulah lebihkan kadinya dihatekeun. Abi nyuhunkeun ka dijaga jiwana, dijaga ragana. Nitip sakali deui kami atos teh nyaang, kami atos teh bogo. Nyuhunkeun tong dinyarihatekeun batina. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia amanah terbaik dari seorang saudara Teteh untuk AA. Siapa untuk melaksanakan amanah itu? Siap? Siap. Teteh, mungkin setelah hari ini orang yang ada di samping Teteh tidak akan selalu ada untuk Teteh. Silakan mulai dipeluk. Kakak tercintanya, saudara tercintanya. Terima kasih Teteh, selalu ada untuk sahabat tercinta yang hari ini engkau genggam. Mulai hari ini, mulai detik ini, silakan lepaskan genggaman tangan dari Teteh untuk sahabat tercinta. Lepaskan genggamannya. Cukup. Selanjutnya silakan AA dan juga Teteh dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, melangkahkan kaki dengan hati yang tulus, niat ibadah karena Allah. Bismillahirrahmanirrahim, langkahkan kaki untuk sama-sama saling bertemu satu sama lain. Cukup. Bapak dan juga ibu, karena kedua mempelai belum bisa menjadi suami istri, maka kedua mempelai tidak bisa untuk saling berpegangan tangan terlebih dahulu. Maka dari itu silakan Teteh AA bersalaman dari jauh. Salam dari jauh, karena belum sah menjadi suami dan juga istri. Untuk itu lihat ke depan. Dua-duanya lihat ke depan. Sebentar lagi kedua mempelai akan berada di sini. Namun sebelum itu, sebelum kedua mempelai berada di sini, kedua mempelai akan melaksanakan akad nikah. Sebelum kedua mempelai melaksanakan akad nikah, kami minta kepada kedua mempelai untuk menuju ke ibunda tercinta. Silakan menuju mamah terlebih dahulu untuk meminta keriduannya, meminta izin kepada mamah terlebih dahulu. Silakan Teteh di hadapan mamah meminta ridho, meminta izin kepada mamah. Mama, ieu abdi murang kalih mama anu kapungkur dina nandeng ku mama. Dina dinten ieu abdi bade nyungkeun izin ka mama. Abdi bade ngalaksanakeun akad nikah. Abdi nyungkeun didoakeun ku mama. Mudah-mudahan dina ngalaksanakeun akad nikah abdi dipaparin kalancaran, dipaparin kemudahan ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabada nanti ieu abdi teh sanes tanggung walar mama deui. Hapunten mama, bilih mah abdi sok ngenyerikeun kana manah mama. Cekap mangga bager dirangkul mama, ditangkep mama, mangga mama tatih mama, tatih. Cekap mangga bager cium kening mamahna, dicium kening mamahna, dicium kening mamahna. Cekap mangga ayeuna ka apa, mangga bapak tatih pak, bapak tatih. Mangga bager dirangkul apana, dirangkul bapakna bager. Bapak, ya abdi murang kali bapak, abdi nyungkeun karidoan ti bapak. Bapak teh cinta pertama kangge abdi. Abdi nyungkeun kaikhlasan ti bapak kangge ngalaksanakeun akad nikah, kangge janten wali nikah kangge abdi. Bapak sakedap deui abdi bakal sapertos bapak gagaduhan tanggung walar, gagaduhan pojok anu kedah ditanggung walarkeun ku abdi. Abdi nyungkeun karidoan ti bapak, kaikhlasan ti bapak kangge ngajajabkeun abdi ka meja akad. Hayu bapak, abdi hoyong diangkat nikahkeun ku bapak, hoyong diwalian ku bapak, hoyong disakseni ku bapak. Cekak mangga bager dicium kening ramakna, dicium kening ramakna, mangga dicium kening ramakna. Cekak mangga bapak digandeng urang kalihna pak, dijajabkeun kana meja anu parantos disayangikeun. Mangga bapak dijajabkeun urang kalihna kana kursi anu parantos disayangikeun kangge ngalaksanakeun akad nikah.
illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa rasulullah wa bil qur'ani imaman wa hukma al mu'minina wal mu'minati wal muslimina wal muslimati ikhwan samina wa atana kufrana rabbana wa ilaikal masir. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kak kaula nikahkan anjeun ka putri tegas kaula anu wastana Leli Aulia suka jeung ridho ditikah ku anjeun kalayan anu mas kawin ku perlengkapan salat dibayar kontan. Nabi abi nikah ka putri tegas bapak anu wastana Leli Aulia kalayan nganggo mas kawin perlengkapan salat dibayar kontan. Sah istisolnya. Terus alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina syafiina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Nas'alukal ijabah fi umil Qur'an al-Fatihah. A'udzu billahi Anu sakseni usadayana sejak nyanggakeun mas kawin Leli Aulia ka bojo abi. Insyaallah ieu mas kawin ku abdi teu dianjuk dibayar kontan nyanggakeun ka bojo abi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nampi abdi mas kawinan dicaroge abdi mudah-mudahan manfaat maslahat barokah dunia sinar akhirat insyaallah baris dibayar kontan. Jawangina sing tarik sakitu panginten hatur nuhun atuh punten kasadayangan.
kadede tanda kamemut ti sepuhna kamurang kalina. Mangga bapak dicanak sangguna hiji dicomot saged kieu teh ageun teh cekap ageun teh teh ageun teh jangan dibagi dua atuh sareng mama. Mangga bapak mama dicanak cekap saged kieu bari dibagi dua, bagi dua we bapak mangga hiji ewang. Salajengna urang lajang kana prosesi wapringkup. Mangga teteh dicepeng panangan mamahna hiji, anu tangan kiri dicepeng ku mama. Nah gitu. Mangga aa dicepeng panangan mamahna hiji. Nah gitu. Lagi rapat di kau. Mangga bapak rapat, mama rapat maksudnya rapat ka aa. Mama bapak masih emut ketika singkat teh sareng si aa barang gubrag ke alam dunia ieu. Telah tumbuh menjadi anak-anak yang diselamatkan ya. Orang yang pertama kali memberikan suapan adalah mama ya. Begitupun juga dengan hari ini. Ini adalah suapan tanu kadeuh kabeuh. Satos nanti ieu teteh aa tong hoyong dihuapan deui ku mama bapaknya. Nanti mah saling menyuapi satu sama lain ya. Boleh ibu bapak serta acan tuang teh urang ngadoa kade teh kenging langsung habak belawak konya. Dalam parsen langsung MC surya lios pisannya. Nah langsung urang ngadoa heula. Sok urang ngadoa heula sasarangannya terang ados doa satu acan tua terang teteh doa kanging kewangi terang atuh cenah eta mah hatamnya. Hayu urang ngadoa satu acan tua sasarangan bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ya Allah eta mah doa kaget tuang doa kanging kewanginya aja satu acan bobo mohon. Nah ngadoa heula eta kahijina Allahumma barik lana bima rojaktana wakina azabannar. Siap mangga hitungan katilu mama hungkul dihuapkeun ka merangkalihna hiji dua tilu mangga uluh Gusti aa calangat kok badan Gusti ku ampun ya lapar jelas aa teh cekap mangga salajengna bapak mama kabeker. Mangga ayeuna urang lajeng kana huapringkup ti bapak pak benten huapringkup ti bapak mah kapungkur si asok nangis sayang dihuapan ku bapak tara cenanya tapi cenah ayeuna mah tadi tos nangis banyak urang repehkeun heula pami budak alim mah mun hoyong dihuapan ku ramana osok dicanak ameng heula ka kapalan bapak mangga sanguna dicanak ka luhur diangkat ka luhur ku bapak cobi diangkat luhur ku bapak urang belawakeun ka urang kalihna nya sok siap hiji dua tilu belawakeun Gusti teteh calangatna ka badagnya ngawak lagi si teteh badag pisannya kaci da oh iya mah cenah siap-siap kangge kewangi nya alhamdulillah lajeng mangga bawa bapak calik deui di tempat anu semula urang lajeng kana prosesi LDR rapetan tah kitu nya cobi ayeuna urang paheula-heula kengingkeun ieu sangunya. Nah. Oke. Ini tim Laila Wedding sangat gercep ya. Ownernya langsung. Ayeuna ieu di dieu aya sangu aa teteh ya. Hiji sangu saha nu paheulana kengingkeun ieu sangu eta paheulana kenging rezeki. Hoyong rezeki hoyong atuh mangga. Hiji pandanganna diangkat ka luhur sing luhur pisanan. Sing luhur pokoknya masih luhurnya paheula-heula kengingkeun ieu sangu cobinya dina hitungan tilu kuda paheula kengingkeun ieu sangu siap 1 2 3 alah ibu berikut ieu nya ieu mah lemas pisanannya pangantenna alhamdulillah sanu paheulana aa nya aa ayeuna mah aa teh tos rumah tangga teh tos sanes nyalira nya aa kenging rezeki kedah dibagi dua nya ayeuna teh teh tos sanes pamuda deui tos sanes perjaka deui ya tapi harus kalau punya rezeki harus dibagi dua mangga dibagi tingkat teteh duaan cobi mangga kasih tingkat teteh sok geser rapat ayeuna urang huapringkup
ti aa sareng teteh ulah patebih-tebihnya. Aa panangan ieu teh ngahalangan tong disimpen dina si Joni, tangkepkeun ka tukang. Tah kitu. Teteh panangan ieu ngahalangan oge, tangkepkeun ka dieu teh. Nah gitu rapetan deui aya yang kosong keneh. Nah gitu. Ibu araya iya ibu. Ayeuna teh nuju usum pelakor leres teu? Ya. Si aa na teh hoyong ku pelakor alim. Supados teu ku pelakor mangga panangan ieu ulah sinah nganggur tangkepkeun ka si aa mah teu ku pelakor. Nah gitu. Ayeuna pipi sareng teteh sareng aa teh rapetkeun rapetkeun pipi aa sareng teteh kana pipi eta mah kepala pipi aa. Cobi pipi aa rapetkeun hiji deui tah kitu. Ayeuna ngawapanana ti aa ka teteh ti teteh ka aa. Siap 1 2 3 tah kedah di ieu nya kedah ditoong da kewangi oge kan bakal poek janten kedah tiasa lebet nya. Alah aa raos namanya lebet sakitu tos raos kan tenan pami lebetna sadayana gitu kan nya sangu na ieu sakan lain-lain wae nya. Haus teu haus seset teu seset nya urang baseuhan heula atuh supados tiasa lebet sadayana nya mangga aa supados leueur urang baseuhan heula ieuna genggeronganana ibu ih sok anu sanes wae ieu mah mangga pami ibu-ibu manu jomblowan-jomblowati nya para pager ayu pami teh ku nyalira teh nyalira gitu panganten mah benten deui teh papayun-payun cobi tah papayun-payun cobi ti aa ka teteh ti teteh ka aa sok 1 2 3 alah Gusti Nu Agung cekal ayeuna mah kieu tah sok kieu keun sok cobi sok mau nyata kitu heutna masing-masing tapi di kieu tah itu Allah ibu keindahan dalam rumah tangga pajelit-jelit ge kudu kuatnya sok sanajan ti jelat-jelit kedah kieu teh nya siap atos baseuh ayeuna mah tos tiasa lebet siap tiasa lebet sadayana rencana ieu ayeuna urang lajeng kana pabetot-betot aya nu namina naon ibu ieu teh bakekok nya aa nu bangga bakekok mah engke wengi nya ayeuna ieu aa di payunan aa aya nu namina naon bakakak hayam pami ayeuna nu ngabakakak hayam pami engke wengi nu ngabakakak saha teteh engke wengi nu ngabakakak saha alah ibu abi bari kitu teh abi mangga aa dicepeng pingpingna pingping hayam tong pingping teteh kade dicepeng ku teteh hiji diangkat ka luhur nah ditinggal heula ninggal ka tukang foto anu ganteng disaki fotografi mangga tah ayeuna ibu urang pabetot-betot tuh MC mati we kepala nanya pabeureun acan gaduh kepala nu jiga kieu pabeureun acan gaduh kepala rumah tangga kepala hayam atuh ya mangga urang lajeng pabetot-betot bakakak teteh aa ieu teh aya silokana yeuh aa sing saha nu pangbadagna kengingkeun ieu bakakak eta pangbadagna kenging rezeki begitupun sabalikna nu pangalitna eta pangalitna panyawatna nya sok siap aa cing ieu sakaramat wangian nya engke dugi ka Cikajang ka ditu lamun aya lini anu gede tah ieu nu pangbadagna kengingkeun bakakak cobi siapa di betonnya hitungan ketiga 1 urang tinggal san pangbadagna panagana 2 3 betot Gusti Nu Agung Allah si teteh tanagana kot bedas tatih teteh aa tatih diangkat ka luhur cobi cing ka luhurkeun seuri atuh seuri ninggal ka kamera nu ganteng 1 2 3 senyum Allah Gusti Nu Agung cing nu teteh masih pada dia nu aa mah cana keula cobian ditambut ka kapali dia aa ieu pingping kot badak kieu nya nu aa aya sageung kieu nya aya teu sageung kieu aya cenanya
teh kayak bakal ayam ngaburahol sageung kieu ping aa leuwih badag ti ieu aa teteh majeng ka payun mangga salengkah aa majeng payun deui ayeuna Hendra bari cari bari tati mangga teteh majeng ka aa salengkah nah jika tadi deui mangga teteh aa kana cangkeng teteh tah gitu ayeuna mah teteh tanggah ka aa di payunan aa aya ping hayam sareng teteh aya ping hayamnya ieu teh hanap rada hanap kieu bade kumaha tanggah tetehna tah kieu nya paheula-heula kengeng ka dieu ping hayam sarupa halana kengeng ka dieu ping hayam eta bakal pangeulana kengeng hadiah ayeuna keneh soknya ikuti aba-aba nu ti abi satu maju kaduana peureup aa ieu bakal dibadu ka dieu atuh kieukeun tah gitu majuan tengahan nah gitu kebelah dieuan kan dieuan tah gitu nya nyengsol tah teteh kadinya gitu sok di tengah ieu teh sok satu maju dua peureup tilu maju aa tengah heula kena ieu atuh tinggal dibadu atuh di tengah anak tengah kelanya ibu ieu sones teu sopan nya tinggal gitu kahanapan teteh atos tanah ieu teh anaon kahanap sok peureup teteh peureup 1 2 3 maju terus maju bereskeun au empel aa eta hadiahna raos teu raos gurih cenanya aya nu langkung gurih ti eta mantap pokoknya alhamdulillahirabbil alamin Bapak Ibu serangkaian acara telah kita laksanakan, kita tunggu prosesi sawer pengantin. Boleh dipersiapkan peralatan sawer-sawernya terlebih dahulu di sebelah sini. Setelah prosesi foto pose bersama tim fotografi dari Saki Fotografi. Untuk itu Bapak dan juga Ibu, kru dan vendor yang bekerja pada hari ini, ada tim makeup artis ini yang sangat luar biasa gercep ya, yang ada di tengah-tengah kita ini, tim dari Laila Wedding, dan tentunya tim Laila Wedding ini merupakan owner dari kita ya. Tim Laila Wedding ini bukan hanya ada makeup artis, ada dekorasinya juga, serta ada hiburan dan lain sebagainya yang bekerja sama bersama Laila Wedding. Ada tim yang sangat gercep, tim fotografi dari Saki Fotografi, tim hiburan dari Maharga Entertainment, dan juga tim dari YouTuber. Ada YouTuber Urang Garut ya, tinggal di YouTuber Urang Garut, wajah-wajah ibu teh bakal aya dina YouTube teh namina YouTube-na Urang Garut. Di komen, like, subscribe ya, seperti itu. Sebelum kita dilanjut dengan tim hiburan dari Maharga Entertainment, terlebih dahulu kita saksikan prosesi foto pose terlebih dahulu. Untuk selanjutnya Bapak dan juga Ibu, selamat mencicipi hidangan yang telah disediakan. Mohon maaf apabila hidangan yang kami sediakan salah kadarnya, mohon maaf untuk dapat dimaklumi. Dan tentunya Bapak dan juga Ibu, kami persilakan kepada tim Maharga Entertainment untuk dapat memulai hiburannya sambil menunggu prosesi sawer pengantin. Saudara serada jong-jong gitu nya. Mohon. Nah, maka tadi serta payun-payun heula tati. Ah di balik ini ya, payun-payun. Abi mah duka kunaon resep teh pami-pami pawanten terus papayun-payun. Raos juga nabenya. Ninggal nu papayun-payun teh alah. Teteh di badag nu aamanya panjang. Hideungna mah bule cenanya teh kayak buktikeun nya. Cek cenah namanya nu ama bule ya. Ieu teh aya simbolna Bu, Pak. Pami teteh sareng adi nu ngawudaya rumah tangga teh kenging sapertos sarupat ieu. Panjang hideung bentukna tehnya tinggal geuleuhnya babarika duruk. Teras babari belah, babari potong tadi di rumah tangga mah kenging sapertos kieu nya. Ieu teh sifat awon anu aya dina diri manusia, teh kenging sapertos kieu. Mangga teteh sareng adi cepeng harupatna kudua tuh, anya gila nya apa tuh. Kudua apa? Kudua panangan. Ayana urang semplekeun eta harupat disemplekeun dipicen ka tukang tong diraret deui, ibaratkeun itu masa lalu yang telah berlalu jangan diingat-ingat dalam rumah tangga AA ya. Sok siap 1 2 3 semplekeun kedua panangan
1, 2, 3 alah pijeun ka tukang tong dirana pijeun. Dadah mantan, kamu sudah tidak ada lagi di kehidupanku. Alah. Satos ti eta ayeuna biasana kan sok aya nu namina teh ngawasu dampal sampean nya urang mau ngabujung waktos ke we teteh ngawasu sampean aa dihandap dugikeun ka luhur nya sasarenganna di kamar mandi duaan nya siap teh siap atuh ayeuna urang tinceuk heula eta aya nu namina teh solomong nya pami dina ngamudaya rumah tangga teh bentukna teh panjang nya bolong teh bolong nya tak kengeng tong kosongnya ring bunyinya harus dibuktikan. Coba aa ditijek eta cik bu ayeuna sakampung ieu bakal aya lini moal ayeuna urang tesnya ditijek ku keuneng a sakaligus keunnya 1 2 3 jejek alah nyerekek teu bu nya rawas pami geus nyerekek mah a cenah sok ayeuna urang lajeng kana pecah ketuban pecah kendi satu acan pecah ketuban pecah kendi aa bentuk kendi panjang dan bulat. Aa suka yang panjang atau yang bulat? Bulat cenanya. Teteh suka yang panjang suka yang panjang kecil atau panjang besar? Panjang besar sosis ieu banyak tapi laku ageng ti sosis cenah a ya siap mangga aa asa nu buleut dicepeng nu buleutna kedua pandangan a sakadieu tah kitu ku teteh kedua. Satacangnya tadi angkat heula ka luhur sing luhur teteh. 1 sing luhur pisan a. Ditengok tetehna ciluk ba. Nah, 1 2 kahanapkeun dugi kana bujal. Jangkungna dugi kana bujal taat kada sakitu nya. Supados geunaheun nya dugi kana bujal. Lebetna teh kedah dugi kana bujal. Hitungan ka 3 ieu kedah digeol-geol heula sok. Siap. Sareng geolanana. Geol kiri geol kiri geol kiri geol kiri alah gentoskeun ayeuna geolanana ka kanannya 1 2 3 geol kanan geol kanan eta kadieu nya amar semangat geolna kieu nya tah kitu atos raos pami kitu mah geunaheun nya diangkat si luhur diucapkeun tadinya bu anu resep bubucatan mah si bapak nya si teteh mah cenah raos teh tadi pami tos bucat teh haneut cobi diangkat si luhur bucatkeun siap sing tarik nya 1 2 3 gejrot alah Gusti ngagejrot kitu ya Allah teteh raos aya baseuh cobi toong si aana teteh ke dia toong cobi ku teteh cobi toong kieu cepeng ku teteh toong si aana toong aya tinggal ganteng si sakali deui teh toong aya nu bolong teu tojos ku nu bolongna cobi tojos 1 2 3 tojos enakeun cenanya no josna hajat kurang sawer panganten mangga pagerayu dibantos mangga nah, sobat sekarang ini akan dilaksanakan prosesi yang sangat ditunggu oleh warga ya juga. Yaitu sawer pengantin di mana sawer pengantin ini adalah salah satu silakan yang mau sawer pengantin mangga mama bapak tidak teh aya dilaksanakan sebentar lagi ya mama bapak tidak aya. Nah, itu dipandu mangga Ibu Wiwin Widaningsi Bapak Ahmad Ibu EM Miwah Bapak Endang sareng keluarga besar sadayana nu bade sawer panganten dihaturanan punten caina eta dikaluhurkeun heula ngamen teh ka Pajong eta mah naon ieu durian doa oge ka panganten ya oge panganten ka keluarga besar anu bade ngawurkeun ka nyaah kadeureunan ka panganten supaya dipersiapkeun wae saneskanteuna oge mudah-mudahan an rupi rezeki anu diawurkeun rezeki anu disawerkeun mudah-mudahan sing ngajankeun rezeki anu langkung barokah kalian digentos ku rezeki anu berlipat ganda ku Allah Subhanahu wa taala amin ya Allah ya rabbal alamin sumangga panginten ieu sawer panganten urang sami-sami kawitan oke anu bade ngawurkeun teteh anu bade ngawurkeun bade tipali panggung mana mangga bade tipali pelaminan mangga ya sok supados langkung leluasa oke ke para pemulung mania ya morok saweran sok bersiap-siap ke kumargi seueur pisan door press ya
anu beres diawurkeun di antawisna aya kulkas berwarna ya 21 in, ada juga TV 2 pintu hot and cool, ada juga sok ya, siap ya. Sumangga pangitan joro awur parantos siap. Amit ampunon paralu pilih manawa nawi mana kusuge mana awi ku teka tamping nada jaham purana sejak hariri awatnya selalu manawi ngawangu budaya Sunda warisan dinini aki kala jatuh rami karuhun nutur lacak para wali Sunda tinggal suluk gambaran siloka diri hirup pula hidup ya diri sing lilian anaki silih asa silih asi silih asu Tangan jendela bangga, satu, dua, tiga, awur, maka diawurkan. Ure diawur, awur, ure awur. Kanya di mamah jeung di bapak. Di singgasana terindahnya ya. Tentunya untuk kedua mempelai yang sedang